Wilujeng enjing sadayana patopang deui sareng abdi Asy Zahra Safrina jeung rekan abdi Dina Syeda Metul Sadebora Dina Warta Sunda. Ieu alasan Mahfud MD mundur ti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum jeung Keamanan. Mahfud MD ngungkapkeun alasan-alasan pengunduran diri tina kalungguhan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum jeung Keamanan. Nalika waktuna pas, anjeunna bakal maasihan pengunduran diri. Anjeunna ngaku yen anjeunna parantos ngabahas pengunduran diri sareng calon presiden Ganjar Pranowo. Tujuanna nyaeta pikeun ngahindarkeun konflik kepentingan dina pemilihan presiden 2024. Kuring sapuk jeung Pak Ganjar ti mimiti dina waktu nu pasti bakal ngintunkeun pengunduran diri secara tangkrem. Sangkan teu aya konflik antara kuring jeung Pak Ganjar, cek Mahfud MD di Gedung Prof Semarang Salasa 23 Januari 2024. Anjeunna oge hoyong ngagugikeun pendidikan dina etika politik. Anjeunna negaskeun yen anjeunna moal nganggo fasilitas negara salami kampanye pemilihan presiden 2024. Sakitu wae Warta Sunda dinten ieu. Hatur nuhun sadayana.